Tak itu barayanya mijit selanjutnya pakai lap biasa diangkat tak ke bagian ping-ping nak alias ping-ping nu bagian luhur. Oh. Tekan aku tilu ramu una urati betul baraya gitu. Cara mijit dina ping-ping na teh kieu. Para orang mah pagawean teh. Misalkan dina urat ping-ping luhur ge baraya tah urat teh hiji, tengah, 2, 3, 4, 5, loba ya pokoknya kudu bener-bener apal. Lila baraya mijit tuh. Gimana video mah diambil sebentar we urang teh. Hanya beraksi